pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Geuning teh acan aya sasahanya ngajarkeun barade ka dieu tapi geuning teh acan aya sasahanya. Bu hajina aya kitu. Ah ke deui we mantosan batur bade calik we heula di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye geuningan. Damang. Geuningan, nu sanesna teh acan sumping. Teu acan ai manawi teh. Bu hajina kemana Bu hajina? Pak Haji teh acan sumping masih dilebat pangintan sauran atuh pilih eta tong laka. Kamari teh aya uleman di Bu Haji teh. Saurna seniman diantos ngariung di sanggar anggrek putih saurna teh bade kasumpingan Bapak Kabid. Bade Nyariung aya bantosan gitu. Alhamdulillah atuh mun kitu mah nya urang teh aya bantosan mah. Mudah-mudahan we ku ayana urang teu manggung-manggung aya bantosan ti pamarentah mah atuh. Panginten sakedek bantosnya. Urang dianggo icaran-icaran gelung atuh kitu nya. Teh dede mah da sok resep eta motong rambut geuningan. Tah eta na teh si rambut Virgo sanes. Naon Virgo teh? Tengah tos dede mah naon Virgo teh? Eta dipipir bari cingogo netekan rambut. Oh gitu nya. Teh dede masuk potong rambut, tos motong rambut teh sok dianggo sanggul. Disanggul. Ari gitu. Ari aya bantosan mah di pamarentah alhamdulillah ya urang teh tiasa ngamodal gitu. Tah gitu. Kanggo ngagentosan kan urang teh manggung teu kengi. Mohon gitu. Terus ayeuna urang teh di mana pamit teu manggung da profesi urang mamang. Eta iwal ti seniman, urang meh iwal seni kitu nya milarian rezeki ti iwal ti nu eta ari eta teu jalan nya Karena nasib seni teh kumaha anu salajeng mah nya. Matak oge balari mun ibu abi oge meuni asa seepeun engutan panggilan Gitu mohon leres. Ya mudah-mudahan we leres lah. Pakabi sumping teh bade masihan bantosan. Amin. Ngaringankeun gitu. Ngaripankeun beban urang nya gitu. Ieu teh da gara-gara nengkona sareng jang rapi mun gara kawin meureun nya moal ka ditu ka ditu. Eta pisan menihalan tos sabaraha sih urang teh saputus kitu. Ya tos lah. Ya Bu Hajina sauran geura. Oh, kayak atuhnya urang sauran heula. Bu Hajina sauran. Urang teh duaan wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ibu. Kita keterangan nanti ngitung cari Kantosan manawi numetinya kumaha atuh ya teh? Manawi kumaha? mohon ibu ieu teh kang juru ti kondangan ti ibunya. Ulah teh panginten mesakieuan anu sumping ka dieu teh panginten ibu. Kamana atuh sapalina deui? Acan sumping manawi? Anu sarari bukti ya panginten. Terus enak teh warsa diangkat ke teh bade kasumpingan bapak kami manawi urang usul kumaha atuh seniman-seniman teh manawi bapak kami urang nyungkeun bantosan wartosna aya bantosan manawi kawidian manawi duikeun kalaksana urang nepi. Amin. Kudu pamarentah pirakunya urang seniman-seniwati teu manggung teu ngarias teh aduh repot ini karaos pisan kita karaos kumaha atuh yang salajeng nanya urang teh ngantosan kasumpingan anak mudah-mudahan we para tamu parga gedean Jos. Can apa eta sanggar anggrek putih? Can apa sanggar anggrek putih? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini ayam tahun. Ayawan. Alhamdulillah. Mangga ini sabar
sadayana ya. Nah, ini gimana Pak dia gitu? Mangga, Pak. Yung narariumnya. Ibu mangga ibu. Mohon atuh. Ibu pimpinan anggrek putih teh pangintennya. Aduh, sim kuring mah namanya tepang. Oh, mohon harus. Sanggar angkrek Sumedang. Anggrek putih Sumedang. Pokoknya. Cik make kacamanon atuh. Ngalun di pasar. Kumaha anu salah. Kulan sumuhun abdi teh panginten nyawasan ieu ya. Aya uleman. Leres. Aya uleman. Ngalangkungan ibu pangintennya. Mohon. Saurna kempa para seniman di teh. Kalasan gini ieu aya ibu Dede, aya ibu Tantannya terus kan. Kita sabar aja Mi. Sadayana mah. Seueur? Seueuran. Ya mudah-mudahan suping sadayananya. Mohon. Manawi Iya. sarumping kitu Mohon. kan. Terus Wartosna bareka sumpingan di Kabit. Kabit. Ibu-ibu ieu ge jeung ngantosan. Ngantosan harus pada sumping Kayak naon gitu pakai jeung keprokna dinya. Oh, aya naon urang nya saeutik aya pamenta atuh urang selaku seniman kayan kieu manggung teu bisa sok. Leres Nah, eta jugjug menta kumaha? Hah? Geus apa Pak Kabit teh saha? Oh. Ujung tuh apa? Di mana? Kabit, Pak Kabit Pak Kabit. Budaya. Budaya. Budaya apa? Apa kumaha? Yo. Masalah budaya kalau menurut ilmu kedokteran itu singkatan. Singkatan. Eta budaya make ilmu kedokteran kumaha ieu teh? Singkatan teh. Singkatan. Budaya teh. Oh. Budaya singkatan. Bu. Naon tah? Budaya. Buda. Ya. Nah, Ai buda naon? butek lah saya. Butek. Dakna naon dakna? Dakna naon dakna? Enggak butek saya mah. Oh. Gitu. Aduh. Aya. Ya, gitulah butek. Kita teh laras Bu. Sugan teuing Mohon leres nuju ngantosan eta kawasan. Ieu bubujur kami. Tah da dieu mah cacan terang Bapak Kabit teh. Oh gitu. Mohon datang kantos. Anaknya alhamdulillah panginten ayeuna ditepakeun kayaknya. Tebade eta bu sabaraha saurna sumpingna teh. Oh, tos waktu sedukikan ka waktu. Oh, nuju di jalan panginten. Rupina nuju di perjalanan. Oh, nu di jalan. Mudah-mudahan teu kepegat macet. Mohon leres. Ini nyarek musul ke naon. Wah, kurang masalah seniman. Pasti kebutuhan-kebutuhanana dina bidang Seni. Namanya di antaranya. Nah, di antaranya ya alat. Tah gitu. Macam gamelan. Macam gamelan. Penting eta. Oh, apa Kan urang boga gamelan oge naon atuh besi tinu dreumen. Boga gamelan? Ah, gitu gae ngingan kaos gamelan monyet naon neng. Nah, itu mah geus teh zaman atuh. Sorana ge nuk-nik. Eta goong, sora goong. Kali tina beusi mah sombong tah. Kumaha? Sombong atuh. Heeh, pasti tangguh teh. Grem. Nyebut sorangan. Ya mudah-mudahan urang ka tepang sareng Bapak Kabit mah. Orangnya. Ya, Iya. ada aya sakedikna mah satorkeun. Tah, eta para seniman teh didukung, diberi istilahna malah naon kitu Ibu. Pangabetulan biasa dieukeun. Gitu. Ya mudah-mudahan ayeuna mangga we dugikeun nya pen ka Pak Kabitnya aku. Oh, saya bisa nya. Insyaallah. Naon kepentingan urang, naon keperluan urang. Pilih Ibu oge keun we ka ieu lah. Mohon keterangan. Di atas sampai ke mana? Oh, mohon, mana di atas. Ieu teh ya lautana apa gitu nya. Ora biasa lagi lamun aya meja pasti aya cai saya. Sakedap deui. Cai memang. Oh, gitu. Waalaikumsalam. Oh, Kalian sangat teh. Pak Kabit. Halo. Halo, punten. Mana mengajar? Jos, apa Jos lah? Hah? Jos. Pak Kabit dia. Oh, itu Kabit. Itu Kabit. Atas kantosan. Mantosan dia tadi Pak Kabit tadi mah. Oh iya, Pak Kabit teh. Iya Ibu. Leres ya. Itu sangat ramai bunipan. Waktu salah. Kalian nanti. Tah, gitu. Pak Kabit nanya. Kabit kan. Kaleresan. Eta aduh. Payus pisan.
Piluhur, Hah? rapi, Iya. nganggo kacamanon, Terus Kabin. hah? Kabin. 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 Raksukanana oge rapi, Hah? Alam awet-awet. Kabin. harapna cabe ditinggal. Eta mah geus kebiasaan. Jadi teh leres anggrek putih. Tapi kebudayaan. Mohon kabin kebudayaan eta. Naon maksudna? Isip. Kabin. Jadi kieu teh nya datang ka dieu teh meunang pedaya bewara we ya sangat anggrek putih. Leres. Kita tak apa suka-sukan. Oh, jokan itu kakak kadang sapi. Aduh, ini sholat tadi tadi pas sigit. Sepatu lagi. Pahiri. Pahili. Jadi sepatu bentuk kia. Ya. Kumaha tuh? Kumaha? Ai kabin geus balik deui. Oh iya, persanten. Dupri. Dia asisten. Oh. Pilih pada aya naon. Aman. Mohon. Pak Kabit tos sabaraha rame panginten janten ieu teh. Abdi teh kira-kira jadi kabin di kebudayaan. Oh, alhamdulillah nyambung. Mohon. Di kebudayaan. Abdi tos hampir merenang ayalah aya 13 Sabtu banyak. 13 Sabtu. 13 Tiap Sabtu. Sabtu. 12 Oh janten. Hah? 12 rebo. Oh, ini tambah 12 rebo. Iya, kalian baru Sabtu mah libur, Pak. Hah? Libur Pak Sabtu Minggu. Hitungan. Pan dilantik kue Sabtu, dihitung berarti ke 11 Sabtu berarti 11 Sabtu. Alhamdulillah Pak Kabit Ya. panginten sim kuring ya selaku senimannya Nah. ditepangkeun panginten Oh. tangtosna oge ka pupuhu teh aya anu bade didebikeun. Ya, jadi kieu meunang ieu saya selaku kabin. Eh. Ngan pendapat ai kabin mah ada kebiasaan atuh. Di kebudayaan teh pernah budaya Sunda. Lamun budaya Sunda pan aya sema aya tamu. Cik ai kabin sema atau tamu? Tamu. Tamu. Ditata jeung Jamu. cegah gitu. Mohon leres. Jadi pada kabin rek ngomong teh puguh atuh di rumah jauh dan naon. Oh, tuh nya. Leres. Nyambung sareng sim kuring. Leres. Mangga. Aya cai-cai kopi-kopi pembelian Aya, lieu moal. aya. Sakedap urang. Aya kopi Pak Haji. Aya. Aya kopinya digunting digiling. Digiling. Nyatu digiling Nah. itu. Kopi mah digiling atuh. Nah, lamun digiling kopi. Nya sok. Anu digunting? Aya kopi. Aya. Hah? Anu digunting? Anu digunting ya tamang. Sakedap urang Tah gitu. Urang bener ya. Jadinya Perkara kenal. Ya saya juga nu yakin. Hah? Kita geus seubeuh kita sangar. Geus seubeuh ya sangar dia. Nguping-nguping mah parantos lami di dieu teh alhamdulillah Oh. saurna pang. Sangar. Mohon sangar di dieu teh. Aya sangar sok hasilkeun sabaraha ton? Satahun. Hah? Sabaraha ton? Ieu hasilkeun. Apaan sangar mah kudu ngahasilkeun. Oh. Dupi tah ibu kegiatanana di sanggar ieu tos ngahasilkeun sabaraha truk saurna teh? Naonna sabaraha truk? Sumohon Hasil ti sangar hasil ti sangar. Aduh. Sabaraha truk atuh mah kieu. nya pan beuneunan ai sangar teh kudu aya kagiatan anak poe anak-anak pan kudu kudu aya hasilna gitu. Aya. Nah, naon hasilna Bu Haji cing? Iya, ieu teh Pak Kabid ya. Iya. Panginten program-program di pemerintahna, pangintenna sim kuring panas ngopi-ngopi. Oh, eta Saurna. mah program pemerintah mah kumaha kabin. Ah, kitu. Rios nya Rios. Kumaha kabin? Kumaha saya? Saurna tah aya naon dana bantuan. Bener. Jadi kieu ya teh. Pamarentah teh dina usum pandemi. Kopi aja. Kopi lah. Siap? Kopi. Paces mangga. Bapak. Ajudan biasa Ajudan mohon mangga sok. Kopi gelis. Kopi gelis sekarang sana. Alhamdulillah kopi gelis. Kopi gelis. Ari kabit mah sok tara biasa. Karena kopi segelas teh. Kedah 2 gelas. Kedah 2 gelas. Aduh, ya Pak Kabit teh namanya aduh ampun. Haus. Haus namanya jalan. Jadi Mangga dilajeng deui, Pak. ada program pamarentah. Kumaha kabit di dieu mah. Jenis seni dan budaya. Malah kamari aya sanggar. Sarua. Datang kabit teh dipapan ku seni. Duh. Wah, dipapan ku seni, dipapan ku kuda rengkong, kabit ditaekeun. Beda jadi dia ti iseu. Minta bantuan, dikirim langsung ku kabit. Oh gitu. Aya 12 kelompok, 12 grup seni. Minta teh binih pare. Hah? Leres. Kirim dah, telila ku kabit.
Meta bini pare dikirim ku kabin, dikirim pupuk perak. Kayak bini pare mah mangke. Ya Pak Kabin. Asa rada lieur ieu teh. Nah betul ya. Nya ka seniman Karena ngirim bibit bibit pare teh jeung pupuk. Kenana seniman mah dikirim teh ka pregen kanggo kebutuhan seni. Iya. Tak apa lah. Mana sim kuring ayeuna? Aya pangabutuh Pak Kabin. Tapi ieu baru kali teh. Aya langsung pandemi. Bisa manggung teh? Teu meureun. Nyaeta. bujang-bujang lah. Tah, ku kabin mah eta teh di bantuan. Daripada teu bisa manggung, mending melak pare. Hasilna naon? Beas. Gitu, kabin. Aya, kudu mah teker. Saya juga kabin. Berarti bijaksana Pak Kabin teh. Bijaksana. Tah, ayeuna namun ka dieu, saya selaku kabin. Mungkin ditepikeun ka Bapak Bupati. Dan kadang-kadang ka kabin ieu Bapak Bupati teh. Pak Kabin itu sebenarnya kemana wae? Kali itu kan dia, kumaha situasi masyarakat? Aya kehoyong, jak Bapak Bupati, sok kumaha Kabin urus. Naon sakun kaperluan masyarakat, kumaha Kabin anggarkeun. Tah, ka Kabin ieu mah. Gitu maksudnya. Ya, jadi para seniman ya, para seniman di dia. Bener seniman. Aya pangabutuh ya. Cik, Pak Kabin, Gua aja seniman. Pak Kabin. Sim kuring ya. Kira-kira. Hah? Iya seniman. Oh, seniman atuh. Kayak lu cara, oke? Nah, ya, berkacau lagi sok. Tenang, seniman. Terus kumaha Pak Kabin? Nya sim kuring ya butuh alat biasa teh. Pacul. Ngajukeun. Sanes teh nyambung. Sanes. Cik naon. Nya ai seniman nya butuh alat gamelan. Gamelan. Seberapa kilo? Catet. Punten. Ada mah pulpen atau sistemnya. Catet tah butuh gamelan. Ya. Gamelan. Seberapa kilo gamelan? Sabaraha kilo? Sabaraha kilo gamelan? Ai gamelan mah sanes kilo. Set. Kon gamelan dina perungu. Semua. Biasa di kilo. Oh, semua. Geus melang. Butuh gamelan. Gamelan naon teh? Gamelan keur wayang naon? Oh, keur wayang. Perunggu. Eta kira-kira 3 kintal. Gamelan 3 kintal. Tulis. Kumaha meserna teh Pak Kabin dikit. Nah, gamelan nu alus teh Jawa. Leres. Oh, leres. Di ditu mah baheula mah model meuli naon teh dikobok. Disiuk. Nah, ayeuna mah geus aya kemajuan ditimbang. Oh, rupina mah ti rongsokan nya sana. Betul. Mulai urut. Ditimbang. Di kilo gitu. Kamari pan ditimbang. Tah ieu sok hayang naon pokona kumaha kabin dianggarkeun. Catet. Ibu, kanggo kapribadian sadar naon Ibu? Mana aya? Seueur kaperupiannya. Nah. Kami gamelan, kasapi, atau misalkan seueur. Tah. Tegadus. Seueur. Catet. Naon we? Gamelan. Oh, gamelan deui. Sok 3 kintal deui lah. Terus naon deui? Mau dia tuh cekap manawi. Ari abis sinen. Naon? Sinen mah berarti butuh mik. Mik. Mik buku. Mik buku. Kita bulu mata, ayam bulu mata. Loh, bulu mata. Sanggul Pak Kabin. Tah, yang pada haji sanggul. Ke. Kela. Sarua jeung nu kamari nu keur di parek teh make jeung hayang tanggul cenah. Sanggul. Pak Kabin. Juga teh nu kamari keur disawat. Tah. Sanggul. Pokona catetkeun ya asisten. Anggarkeun kabeh. Bere isukan kirim. Kumaha Kabin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ke heula ieu teh. Nya isuk pageto dikirim moal lila. Palah upami di desa sih. Lengkap Kabin kan. Mana kantorna? Kantor Abi Parpora Disputparpor Daun Alun. Lengkap penaknya Abi udah badabi, tapi dah karunya ai ka masyarakat mah teu kudu datang. Kudu ongkosan kudu itu kudu ieu. Paling-paling beneran nya Abi lah ongkosan, ame lancar segalana. Eta intina sabab naon? Pan Abi teh kudu tatahar nguruskeun, kudu kutak-kornet, kudu coret-coret, jebak kudu nimbangan gamelan. Pak Eta Abi teh kudu muruhan. Nah, eta intina mah. Tapi ieu teh asa samar abdi mah Pak Kabin. Sabar kumaha? Pak Kabin teh anu aduh
warung teh. Sering bagan. Warung? Sering makan, Ros. Ah. Paos, kurpaos, Ros. Tinggal lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Isa seniman dong, kabeli seniman. Astagfirullahaladzim. Aduh. Waalaikumsalam. Kabit dia mah. Ibu sama ibu. Aduh ya Allah. Ya. Aduh kok ya. Aduh bapak aku. Si Akang semerah kan sini diu ya. Nah, Itu Pak Kabit tadi ke warung ya Allah. Aduh. makan. Aduh bapak punten. Uing oge paenan uing teu ngeunah hate, kan? Iya, Bapak. Iya tah nu disebut pajabat. Urang gadung teh. Lain udah gadung atuh. Wah, naon eta? Gadungan. Aya pating gadungna mah nya weureuh we genslek heueuh nya nu buka warung. Jadi ya teh nu boga warung asli. Yo. Mang Maman. Ayi. Yo teh tadi teh Pak Ece teh ngajak ke pasar. Cenah nya cenah Akang tadi urang sakodong. Akang sini geus borang ka pasar. Oke heula sakodong aya perlu. Jeung ieu bakal di mana teh? Ya Allah. Mangken kabit naon cenah? Kabit naon? Gadungan. Ya, daun keudeulan. Hampura Pak Kabit. Abit teh tarik ka ditu. Ka ieu tah si babengok. Kapepet. Tuh, dita iya. Kapepet. Cenah hayu kali turang leangan duit tah iya. Banyak kan jadi kabit. Jadi anu asli nama iya. Oh, tadi teh. Iya. Warung, Akang ka warung cenah aya yang dijajak. Mangga salib, Pak. Janten sekudu diengkekeun jeung namina karma teh, Pak. Pengalaman kabayar tunai. Kamari-kamari abdi kasumpingan orang dardegah jalmi duaan. Mohon. Oh, langsung we Bapak cenah pimpinan pesantrennya. Atuh sanu teh yang dihargaannya atau mah predikat nu saya leres cenah. Aduh punten atuh panginten. Wayahna Bapak cenah di sana kayaknya ke kantor polisi. Nah. Aduh nah. Abdi cenah petugas di Jawa Timur, cenah di Jawa di Pulau Jawa. Ning kasus anu pimpinan ponpes Leres. merkosa. Oh. Santri na hari tadi berarti tidak masaka angkat itu yang kan we abdi itu pimpinan pondok pesantren teh ayo teu ayeuna ka karmanya aya nu ngangkan jabatan abdi Leres. Apunten Bapak dasar abdi mah berkulancerna banget. Ngapura. Pak Kabit. Selama iya teh ulun-ulun mah. Abdi mereka pasar. Iya, dia sudah iya teh keur baju dia pakai seorang yang anu kasangar. Ngakukeun jadi kabit, padahal da we teh bener. Diberi tugas kita jadi kabit. punten KPP kabit naon teh cenah Nah, khusus ya kabit Sabtu jeung poe Minggu. atuh eta mah kabit waos Kabit baos. Ya, kalau resan ini apa Pak Kabit anu asli yang terus parantos sumping ya. Abdi beres Pak Kabit cari. mangga Pak Kabit Punten Pak Kabit. Pak Kabit palsu. Kali Pak. sudah jumanan usum kawe enak Ya. Rada paling nate mati ngomong seragam ge. Kita ani culik. Nah, si babalak tah. Wah, wolok. Weureuh gadung nu kitu mah naon tadi teh? Hah? Naon tadi teh? Gadungan. Gadungan. Oh, sotik we da. Saotik. tapi udah wajar Lain mah geus gila, tanya saya kabit asli, so tanya kabit asli tah. jabatan kabit nah teh kabit kebudayaan bumi diibaratkeun istri mah seksi Aduh. margi eta kabitan nu diurusna teh sinden Aduh. dan sinden nu kapungkur we sinden nu ayeuna ge kalau betul diurusna Kalau resan ieu ke para sinian para sinian, para seniman unggah resan itu diulempan ku pangarsa ibu pimpinan Angkrek Putih, saurna bade aya Pak Kabit cenah. Mangga eta mah cenah pilih aya unek-unek naon ka Kang Wataroskeun ka Pak Kabit cenah kitu. Ka peryogian-peryogian kesenimanana kumaha gitu. Aduh. saya tuh mung panginten malah dikawitan ku wartos anu teu nudumakeun gitu. Kamari pisan panginten diayakeun evaluasi penanganan COVID-19. Sadacana teh urang tos panginten beres di kaping 28 kamari pangintennya. Satosna kita kadieu mah bakal urang laluasa tiasa manggung deui. Alhamdulillah. Mari mah geuningan sanes kitu. Mari sawalerna di kaping kamari dugi ka kaping ke 8 Maret teh istuning
langkung ketat ya Pak. Wargi peningkatan kasus COVID panginten langkung di wae. Terus urang teh ngawayahna teu dibensin salabar. Mohon. Mung bisa gedengan eta nya alhamdulillah geuningan. Aya wartos, aya bewara, aya hewaran di pusatnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ngalangkungan Direktorat Kebudayaan masihan nolongkrang kanggo sapurna warga saya perorangan atau nabi kelompok kanggo ngajengkeun hiji proposal dan nggambarkeun aktivitas aranjeunna dina ngumpulakeun kebudayaan. Biasa perorangan biasa kelompok upami anu payus lebet kana naon anu disuunkeun kriteria anu disuunkeun ku Kemendikbud atau nabi Direktorat Jenderal Kebudayaan biasa tah kaining bantosan gitu. Kayak ku iya ku kabit ieu diaharkeun. Ku kabit proposal da ngopi teh kabungkur kantos aya anu kenging di urang ge satu sanggar naonnya Basudewa kitu teh. Basudewa Tayung Sari. Basudewa Tayung Sari. Terus dari itu mah kabungkur saurna teh nguping ari nuju nguruskeun mah pantenan ngadu usul total. Da pangkasepna di Tayung Sari teh. Mohon, tapi nalika tos kenging ulah dugi ka kitu teh. Ulah dugi ka kitu. Ulah dicontoheun nu kitu mah. Nya. Sapertos eta pejabat nu tadi urang gadung teh. Gadungan contoh naon sari teh? Mungeus. Gadungan. Lain kieu daungkeun urang teh nya, tadi mah hampura we da isi celek ieu tah. Mumpung aya Pak Kabid nu benerna da we geus sok ditugaskeun ku Pak Kabid teh da Sabtu jeung Minggu lah. Sabtu jeung Minggu. Urang-urang biasa. Aya teh program pamarentah loba itu teh. Bali jeung program-program penanganan lah mun bahasa kulonna penanganan masalah Covid. Urang kudu ngawayahnakeun kumaha. Sabab naon kesehatan masyarakat lebih utama. Lamun pamarentah ketak cicing wae bingung sebenarnya teh. Da keur perang teh perang ngalawan Covid. Diantepkeun mun abluk-ablukan anggar wae pamarentah disalakeun loba pajak loba nu menang Covid. Aya salaresna masalah kesehatan mah tergantung naon kudu tinu awal tinu kebersihan mah contoh uing atuh di imah kumaha uing mah di imah sekolah bersih atuh di buruan bararesih kita demi untuk kesehatan tengah imah bersih di kamar bersih di dapur bersih matak uing mah alhamdulillah bersih kumaha rumah tangga jeung pamajikan 17 tahun teu gablek seng-seng bersih jadi imah teh juga lapangan mah juga mushola udah lawan tapi katos nama santai-santai mah gaduh ke TV ayahnya dibersihkan ya supaya sehat jadi kieu mancos supaya Kabid enak ieu hiji beneran urang teh hayang informasi kumaha aya surat edaran bupati anu diheula teh urang teh teu meunang manggung anu kerumunan lain ngabatasan kana gawe seniman cek uing mah justru teh urang teh leuwih-leuwih tinu pencegahan karena lobi teu paparan loba penyakit pada itu penyakit bahaya corona hiji eta kalona mudah-mudahan sungai ya bolongan kudu kumaha ya urang seniman bisa berkarya tapi teu dimulkeun masalah oke boga penghasilan dan jika mah bakal loba tarekat di Pak Kabid diterangkeun ieu siga sak hafaleun anu nya ayeuna panginten ngawitan lebet ka tahun anggaran nu enggalnya tahun anggaran 2021 tenan tos kaanggarkeun panginten gambaran nama insyaallah kanggo pembinaan kesenian tradisional ya minimal bakal digelar di Soksanaos panginten tanpa penonton di prak-prakanana. Nah, virtual deui. Virtualnya. Terus panginten aya lingkung seni atau lebih grup seni anu utami anu payus biasa mapaesan Sumedang dina nampi tamu insyaallah panginten oge bakal diutamikeun akan bakal dipintonkeun dina raraga nampi tamu eta. Bener halus. Ya mudah-mudahan da urang teu aya nu terangnya kapayun sapertos kumaha ieu yang Covid ada nyai Covid teh itu ya. Iya. Apa? Apa jalur bikangna pikiran.
Ya. goib pisan tapi memang kenyataannya seueur nu araneh nalika geuning aya nama nu Yuswana anom oge hingga leletu kita memang nya poekeun lah kamu urang mah satu anu salajengna insyaallah kaitan sareng kegiatan fisik mah juga aya permasalahan sama dikagikeun 100% biasa beraktivitas Di fisik mah berarti pada jogedan fisik itunya nggak bisa. maksudnya di lu ngabangun fisik gitu tahu pembangunan Pembangunan apa fisik pakai gituan. jalan nu renyut biasa diratakeun eta mah teu Nya fisik itu teh. kaitan sareng kabudayaan alhamdulillah rencana paketan anu di gedung urang kamari kacana angin hibar bade di kantor tadi Geoteater teh nya. Mali tahun payuna bade di tambihan deui bangunan-bangunan eta ku tingkat provinsi. Kita tuh sedang kegiatan itu dia teh. Acan. Name di ruat nu sapatos kitu we panginten name di Cobian. Nya bisa ka Tarawang satya pokona pernah. Kemudian kacana kuam. Tapi alhamdulillah perhatosan kebudayaan, keurusan pariwisata di provinsi mundur pisan ka urang paminten nalika di aya terpenting di umum konten di gede banyak paratos aya ucap kulino wah tersarai kangen mangga anu ningaan ka ditu sambil nyata putra keluar tapi dibuka ya namanya tapi dibuka Tuh Kang, urang ke Puncak Kurinong ayo. Naon sih teh ngejenong we ah. Eta Puncak Kurinong teh naon, Pak? Puncak Kurinong teh kawasan pariwisata nu ayana di Cisema. Oh, tuh Kang. Pergi ulin cenanya ulin, Pak. Engke bari moal batu sakrek mah ilaing delep kan babelangan tengah beuna untuk mengeta deui. Riweuh wae cicing heula. Geus teu meunang kopi teu belah ka mana. Cicing di imah. Baik cicing di imah pan sorangan atuh kopi aing. Ieu bapak kabin moal teras ka pasar. Atas banyak. Jadi ieu teh apalagi atas ieu bejo ka biasa. Kan penting mah eta ya Pak Kabin. Jadi urang teh beneran oh iya teh kagunturan Bandung kagak selatan minyan putih. Ya. Aya barokah. Nah, kalau si geng teh nindah jadi kabit teh anu asin lagi datang. Ai Pak Kabit teh. Ai Pak Kabit teh ka warung ieu teh. Mohon waktu sabaraha dinten Nya. Jadi alhamdulillah bener ayeuna mah kan kieu meunaan urang teh pan mah ieu teh pan. Di Pak Kabit tadi saya longkrang, urang bisa pagelaran. Ya, bisa pagelaran sok sanaja virtual tapi dah tahun kamari ge kecilan abena virtual bahasa anu manggung bisa disabusu so boleh sunat we nu ngawodor gara rensek teh geuning sabusu arting da nu gara rensek eta pan aya geuningan di shooting gitu harita da aya urang Tanjung Sarian anu pakasek urang Tanjung Sari mah jelema geus komo anu kasih pasti aya wae tah atuh ngeunaan penganggaran pogo ngan beuneunan cik sugan jeung sugan di Pak Kabit aya cara namun supaya kieu keur mah Covid ieu pan urang hayang ronjat nya justru teh hiji hayang ronjat di kualitasna kaduana beuneunan di naon di performan jeung tek-tek proyekna sugan jeung sugan sasieun sabeunyeuna sugan aya informasi kudu ka mana nyalowo kudu ka mana nyamungkang itu seniman teh sugan jeung sugan aya kanyah pamarentah sok sadaya urang ge apal beuneunan da ka pamarentah mah teu sagaweah barang we kudu pugu tadi ka kuping aya cenah ti kementerian gitu sugan urang bisa beuneunan nyamungkeun kadinya usulkeun agar kepentingan supaya urang bisa marangung nya marangung naon ngamanfaatkeun cekolot mendingan ruang publik cik panawi pagi kumaha Pak ieu teh hayang marangung tapi da nu nabuh eueuh da izin teh eueuh nu marangung urang sugan aya bombolongan ka kami supaya urang teh bisa beraktivitas da Pak kami teh kumaha cik ieu ngaduhan program oge tadina painten komite mah urang kos normal teh aya di Panyawa eta
Kantenan di tiap destinasi atau di tempat-tempat pangrujukan wisata. Tah hoyong dipelakan seni-seni anu luyu sareng situasi eta tempat. Pangitan sapertos di tengah anu Aryu gitu perugina teh seni-seni capian atau kuda ringong pasna di Palimana. Nah itu teh sing kuring teh ngagaduhan ulangan kebetulan ngagaduhan sana ya difasilitasi lah alhamdulillah atur nuhun ka sana. Nah sapertos tahun payun mudah-mudahan enjing biasa oge gabung panginten sahawe anu di aya FDM-nya fasilitator FDM Forum Delegasi Masyarakat. Mangga gabung panginten enjing di dinas pariwisata budayaan Bunda Salam Olahraga berarti Musren. Nah, ayeuna panginten teu kitu wae tos kantenan naon aya aturanana. Aya kedah diluruskeun oge kadang kawis urang masyarakat ngagaduhan implengan ngalangkungan proposal diajengkeun ka dinas serta merta langsung disikapi langsung janten naon di pikahoyong gitu. Toh mungkin kapoin mah biasa panginten aya di komunitas seni budaya ge aya nu lebet anggota FDM. Basudewa di ubet lepat mah. Musren singkatan. Anu terang singkatan teh kebetulan apa? Musren makan singkatan mah. Musren. Takut tak Ya oke. Aya musren teh sok aya disebut musren bang. Musdus musyawarah dusun. Musren bang des musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Musren bang di tingkat kecamatan. Aya musren bang disebut teh musyawarah forum PD. PD teh forum perangkat daerah. Baheula sok disebut teh musyawarah eta forum SKPD. Nah, minggu kamari berenang poe Senin nya minggu kamari teh pan aya musren di mana di Disparpora geus disusunnya minggunya Berarti musren minggu kamari teh musren teh singkatan musyawarah perencanaan pembangunan tapi pan Pak Kabid Pak Kamari ngan di PD perangkat daerah khusus kegiatan-kegiatan anu dirancang diolahkeun ku bidang pariwisata jeung kebudayaan jeung olahraganya gitu ya teh urang ngiringnya aya bisa usul kan era piraku ieu nerangan ya Pak Kabid gitu bisa usul ti busdus keneh eta teh Itu teh layak diangkat yang diusulkeun jadi Kabid Musren. Kabid Musren Pinter geuning ieu si akangnya. Aya jadi Kabid moal pati-pati. FDM. Nah, jadi kita jadi berulang teh beuna mah alhamdulillah ulah pikeun ka naon Pak Kabid pan geuning sok loba proposal Pak Kabid aya proposal tah aya proposal ka Pak Kabid sabenerna mah beunang di nu aya ge mere mun ditujukeun ka Pak Kabid pasti bisa ku sorangan da sabab ari anggaran pamarentah mah puguh tim mimiti perencanaan puguh tim mimiti evaluasi dan tepikeun ka beunang naon nepikeun ka realisasina teu sagawaya. Ayeuna mah urang tapi Pak Kabid mah nampi nya mun aya nu ngusulkeun ti moalnya. Jadi divisi musyawarah dusun ka desa, ku desa dipilah-pilah. Nah ieu teh bisa di kewenangan desa atau kewenangan kabupaten, ku ti desa teh diangkat tepi ka kecamatan. Di kecamatan aya duit. diangkat teh. Nya, engke teh di kecamatan aya nu melalui PIK, Pagu Indikatif Kewilayahan. Aya Pagu Indikatif Kecamatan. Engke teh kaanggarkeun ti kecamatan. Di PIK lamun teu kaanggarkeun diusulkeun deui ti kecamatan teh ka forum kabupaten dibahas juga di sektor di dinas. Tah Pak Kabid ge kamari teh ngabahas aya usulan ti masyarakat dibahas aya rezekina dianggarkeun usulan PIK sayangkaan aya oge anu ka teu bisa dianggarkeun ku kabupaten ku Pak Kabid ge teu dicicingkeun diusulkeun ka provinsi ge Pak usul ka provinsi. Nah eta aturanna teh kudu kitu. Dapatak kaminya kami lieur. Oh, nganggarkeun miliaran gitu teh kitu. Oh, saran ini mah gede. Nya. Tapi lamun di
Dibagi pada loba. Ngomong di potong Sebagai bagi Covid ya. Potong Covid. Kamari 50% ayeuna ge ngopi-ngopi aduh bari aya. Dan ayeuna mah pan kamari lieur ieu sabab ayeuna mah ngusulkeun oge aya istilah SIPD. Sistem input perangkat daerah. Jadi ku digital. Ngusulkeun teh kudu input ku di desa kene ku aya operator desa. Jadi Pak Kabid apalna misalkan encus hayang pembangunan misalkan pembangunan seni budaya ngusulkeun teh ka desa. Sanes ka Pak Kabid. Sanes. Engke desa teh diinput. Ka Bapeda aya SPD. Ti Bapeda teh oh iya mah bagian kebudayaannya diturunkeun deui jadi kegiatan anu Pak Kabid. Eta tuh se-Indonesia kita. Orang tadi nama balik langsung Pak Kabid tadi nama ka imahna nya. Manawi. Kai mana mah lain peta anggaran, peta beas. Naon urang teh nu penting. Maka Pak Kabid Alhamdulillah pan ngalangkungan obrolan sapertos ieu mudah-mudahan patalepa Ya, kegiatan. Jadi hiji pemahaman. Kudu aya hal-hal anu mudahan kudu kurang dipahami, ulah nepikeun ka teu apal tuntunnya jadi goreng. Oh, nanti kieu. Sabi eta tuh. Ada kayak gegelendang kok, usulan tapi itu dia. Kayak kieu mah kan jelas. Jadi berarti Pak Kabid mah bieu urang teh sing parahan bae teh. Iya. Kayak Kabid ieu nerangkeun ieu. Jadi cek Pak Kabid teh bener hiji keur taun ieu mah anggaran geus dilarancang anu final teh poe kamari poe Senin minggu kamari. Minggu kamari teh aya musyawarah forum PD forum perangkat daerah di eta teh musyawarah teh nu diundang ge kabeh camat FDM malah mah di parpora mah anu ngacapruk kamari kerja Pak dan biho di Tanjung Sari ngacapruk berjuang hasil kamari mah hasil karunya da anggaranna tah eta teh jadi hiji kebijakan di seputar rencana kerja Dewan Kebudayaan gitu karena jadi APBD terus diketok Palu mah jadi teh kita langsung di atau sudah ieu dicek pake bukan teh urang teh boga peluang naon ngusulkeun usulan ka pusat teh Pak di kementerian yang proposal itu ieu aya ngarti mah da goblok ieu mah urang teh cek ngarti ya Kada ka mana teh? kan itu we urang ka dinas di Parpora ka Kabid Kebudayaannya sabab di Kabid Kebudayaan teh pan aya kasih bawahan teh aya kasih kesenian aya kasih kepubakalaan gitu biasa mun ka pacicing nya Pak nah ka pacicing minta bantuan di proposal ieu ke kementerian aya oge bantuan anu ti Banprov ke tahun 2002 teh aya Banprov geus mulai buka eta teh bisa usulkeun namanya bantuan provinsi Pulau Basingkatan. Ulang-ulang ke Pulau Basingkatan. Comro. Ayo kitu mah apa? Tah kitu pakai tah panginten kitu atuh nuhun pisan ka supingana Pak Kabid apunten tadi abdi pada gogojakannya jadi Kabid eta mah sing gajek teh mudah-mudahan we gogojakan sing jadi naon? Ajakan. Ulah jadi ejekan. Atuh obrolan urang di dieu berenang anu alusna mah turutaneun mudah-mudahan we ku masyarakat teh beunang dicontoh jadi pemahaman nu gorengna mah tong dianggap piceun we tong diinget-inget acan gitu sabab da ieu pan digarana ge waos baru obrolan Sunda aya obrolan Sunda pan sabulang bentong Ka mana wae. kan bener bisa aya hal-hal anu bade penting ku Pak Kabid digikeun keur urang we di dieu oge beureun ka piarsa Kedah urang nu ngarugikeun apa tadi langsung wajib gaduh eta urang mung Pak Kabid bisa digikeun apa Aya hiji anu panginten anu baru-barugan atau ngambil baru-baru kurang di bidang kebudayaan teh kamari panginten parantos di istrenan pengurus Dewan Kebudayaan Sumedang. Oh, nya DKSTA. DKS eta partner urang dina ngopolakeun kebudayaan. Insyaallah panginten urang sami-sami mancok urang sami-sami panginten ngantosan kumaha lengkah aranjeunna nya pados leres-leres ningkat tiasa ningkatkeun kualitas seni budaya nu aya di urang. Nah, DKS urang tiasa anteuna nilai-nilai anu sae kamari panginten tiasa tetep papihara oge ngagali nilai-nilai anu enggak anu langkung sae di kamari dina raga mayunan atau ngajawab tantangan masa kini.
Ketua nanti abis datangnya. Aya geuningan, aya kasebat di tah aya jalmi eta tah. Ketua opat. Ketua opat teh aya di wae eta. Eta bejana Pak Kasepna teh ketua opat di DKS. Wah mangi si Kasep. Urang mana? Orang Tanjung Sari. Eta urang Tanjung Sari deui. Pak Kasep. Ya mudah-mudahan ayeuna ke DKS teh sing bisa nganterkeun Sumedang jadi pusat budaya Sunda. Sabab geus aya perdana, perda tentang Sumedang pusat budaya juga. Ya Pak, geus dicanangkeun Sumedang mah leubeut, kota Buludru. Pusat budaya. Sakedap ya kota wisata. Balik giri ka zaman Ibu. Tah lebat teh pangitnya. Mohon, mangga dilanjut. Eta batu dijajah pilih. Eta ieu ke mana tuh? Balik aja eta mah beser. Nah, gitu mana Pak Kabitnya. Alhamdulillah Pak Kabit dulu kayaknya mah mudah-mudahan ya kita keluarga besar bungkus seniman itu di Waos. Iya ngan khawatir saya juru kawinnya salami Covid mah katinggalna Utara Mangung. Dan katinggalna teh pada rucet we. Pak Kabit. Sari aya kacapi ya di dia. Geuningan. Eta mah meuli sok kukurata wae ka batur oge. Tapi ka sti WC. Heeh. Tinggal ya gantung karasan aya. Resep urang makanan ieu. Balik apa? Rek kumaha atuh? Lah nek kita Pak Kabit sih kahalang. Cenah ngahalang Pak Kabit ah. Tegep cara wayah kieu aduh angin ngahiliwih. Kurang kahalang. Balik atuh. Cik pantaeunkeun. Cicing atuh Eta kaitkeun ternyata. salah ka dieu. Berarti kira-kira Pak tapi ngaleut, Pak kopi Ya. lumayan. Nah, sebenarnya selada seger. apaan cek di rumah motona kayak moto ya slogan. Nah, Sebenarnya teh di rumah SPBS, nya di Ya. SPBS, pan ulang teh kudu napak di agama, napak tidak budaya. budaya. Cek pentes bener itu seniman teh Pakabit. Ngalakeun. Lagu Sumedang lagu naon teh? Aku dangdut. Wah, dangdut inu Kami di dangdut. Jomedan. Lagu eta mah lagu Sumedang. Anu kayak giringan, putran potres. Masa bae dalam Kumaha coba can apa ya? Kumaha? pangkat. Pangkatan. Sumedang, Sumedang. Sumedang, Sumedang, Pusat budaya Sunda, Sumedang kota wisata. Kurang dukung siap samata, lakon gawe babarengan. Mentong reyong sauyuna, rahayat sarenghap sareundeuh saiga sing aingan. Sumedang, Sumedang, kiwari kuniang udang dina sagala widang. Sumedang, Sumedang, puseur budaya Sunda, Sumedang kota wisata. Hayu urang dukung siap samata, lakon gawe panuna. Rahayat sing sarenghap sareundeuh saiga. Doban ini kencar.